di like, komen, sareng di subrek di channel YouTube Agung Studio Channel Majalengka Raharja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kalau wargi sadaya tepang deui di acara Talk Show Dadakan. Abdi Mang Dudung, Abdi Ciiro, channel Agung Studio. Di mana cenah teh Ece? di Majalengka. Oh, Majalengka teh kota angin ya? Iya. Oh, mohon. Alhamdulillah karesan Ece ayeuna teh bade kasumpingan tamu Mohon. anu tos kasohor di hot pokona mah. Pop di Sunda. Heeh. The Legend. Iya. Ece. Anu judulna teh Dasar jodoh. tah eta. Talak tilu. Mohon. Daun puspa. Ece apal salah sahijina eta lagu Apa? anu The Legend teh. Apa? Susah ditambah tah eta. Nah, atuh kasusah ditambah da Hiji-hijina. beurang Ece. Keheula. Dasar jodoh. Heeh tah. Ah. Aya nu paling eta mah, ieu suara dibengkak. Sora Suara dihaneut. dihaneut, eta suara dihaneut. Sora Anu dihaneut. rasa dioncom. Iya. Perlukan komo mendicairkeun kana sambal oncom. Kita sambutnya. Sambut. The Legend The kita. Legend kita pop Sunda, penyanyi pop Si Sunda. Bungsu Bandung. Ya nah. Cek punten. Iya nah. Ayo saha? Ayo saha? Ayo saha? Pan uing tadi panggil tadi ya Eh. adi. Heh legend mah uing. Legend sudah mah Mami. ngali penampilan lagi orang itu. Alus. Nih. Mami Mami, manggil Bang, teh, teh. iya Bungsu Bandung. Mama si Bungsu Ai Bandung. tadi kadang teh burusut Bandung. Ayo salah. Mami. Cek abi teh, mama Bungsu Bandung. Ai mami naon? Ayo balik naon? Bandung. Eh, nya atuh dia salah. Jadi kudu balik deh uing. Balik deui. Embung. Embung. Cenah ka dieu wae. Jadi kumaha? nu aslina hayang nyaho. Ih, jadi kumaha Ece? Jadi samruan Ajeun kieu. ajeun. Panggil we. Ya panggil em aslina hayang nyaho. Uing hayang mau. Ya. Sok. Kalaresan ieu teh aya iklan sakedap burusut Bandung didatang deui deh. Nyatos urang sambut we anu salaresna. Mama Bungsu Bandung. Aduh. Ih, abi teh. Iya, mama dah mah. Dah mami kemana heula mama salam teh? Alhamdulillah kadieu. Da panggan dia saha? Cek Iro. Cek Iro. Ieu saha? Mami kokoy Oh, burusut mami Bandung. Oh, burusut Bandung. Namru atuh pintennya. Mang Dudung. Mang Mama. Dudung Oh, ya. Mang Dudung. Alhamdulillah. Aduh, Mangga sekali. kela. Mama teh asa kaget. Kunaon? Kan mama teh bade kasumpingan tamu ti Majalengka. Mohon. Nah, ieu jojol geus di darieu kumaha? Gini. Miheula Ya. di Bandung bumi. Eta Da diantar ku RT-nya ka dieu da punya. Mohon. Mana Terus RT aya -na? izin. Terus aya RT izin. tuh. Jajawen Tadi tuh Ya, cenah biasa. uing. Ujuk ka mana? Ujuk ka jamban heula. Siga nama. Nya atuh sok atuh caralik ujuk. Kayak atuh mama teh aya nu ditaroskeun ieu teh. Panginten jauh di jugjug anggang di teh beda aya Kumaha, keras kumaha? naon nuhun Nah, tah. janten kieu. Nih sabi Ari nu di Majalengka teh panginten golongan seniman seniwati hoyong diajar terus ka mama nuhun anu katelah Mamah Bungsu Bandung nuhun karosan Majalengka seueur artis-artis Mhm. namun kanggo mencapai kesuksesan nama teh geuningan meuni sesah Teu aya Manawi wadah. berbagi Nah, ilmu namanya teu aya berbagi wadahna. ilmu Sareng teu aya anu Kumaha? ngarojok-rojok tah main rojok bae ai mami. Aing mah. nuhun punten ieu mah sok radirorojok eta nya janten hoyong kumaha perjalananana gitu teh Manawi perjalanan Oh, hoyong kan, sukses iya. jelas oh perjalanan tadi ngomong mama Oh, kumaha gitu. gitu Ti awit teh, ti awit mama. Awit pokona. tangudung Mohon. gitu pami dilalakonkeun mah da moal anggeus ku sabulan ku 2 bulan. amun Secara disajamkeun atuh lah disajamkeun Disingkat gitu. singkat we lah Kieu pangintennya singkat nama. Mamah teh kapungkur teh ti nuju alit ti yuswa 6 tahun. Mamah mah bade nya sadayana ka SD teh TK heula pangintennya. Mohon. Terus resep nyanyi, Paud, mami paud. dudung nuhun. Janten da kalaresan panginten mama mah turunan. Turunan. Oh, berarti mun Tinggal aya ibu. turunan mah berarti mau tiasa, Mama. Tiasa Ya, aya. bisa tapi soalnya tanjakan iya turunan iya tanjakan Oh, Gerak heula gerak. Mangudung gerak. Kawit mama mah ti uyut. Uyut teh jago pamacan ai pamacan teh sanes gelut buser kitu. Mohon. Kapungkur mah upami aya anu ngalahirkeun Mohon. dipangnangapkeun teh pamacan. Oh, upami nu lahirkeun. Mohon ngayun cenanya tah. Teras ka pun aki ari aki mah eta mah saya dia teh jago beluk. Jago beluk. Beluk.
belum asa neme mireng mama aduh soalnya abdi teh nya putra zaman now gitulah gitu. Ayo mah janten eta teh kolot baheula mah geuning anu sapertos sok di upami ayeuna mah anu tiasa beluk teh kapungkur mah Mang Ukok Mang Utun ku zaman ayeuna mah pangten Kang Kang Ohang. Sapertos gaok per teman bahasa Majalengka mah. Ari sapertos saur mamah mah da mamah mah budak baheula sakedik kitu nya. Janten eta teh mau jiga nu ngider. Belum teh. Janten gitu ke haluang Kusok di sawah-sawahnya. Ai mama baheula resepna teh mider. Jadi kolot baheula mah upami mider teh ngahaluangna teh beluk. Bari ngagiring-giring sapi teh. Ai sudah teh beluk teh mama anu sok di sawah teh anu ditewak. Dut. Ai teh beluk eta mah. Tadi mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rame. Alhamdulillah petang pedak sareng artis legend. Artis legend. Ayo teh artis lain. Saha ieu teh Ayo teh Ieu teh Abah Jae, itu di Majalengka. Abah Jae. Di Majalengka gini. Kan Artis lain. ya insyaallah artis. Iya teh keur Soyong cari da tedang ngiringan jadi artis oge. Udah ngiringan. Kakek naon ieu? Ieu naon Ke heula cari keula memeh nyarios teh hayang cari keula. Sok mangga Mapah bae di Majalengka teh ieu teh. di Majalengka. Una Di mana Majalengka? nyaki Leuwih Seeng. Pan ari abah teh sok dagang raginan ti Leuwih Seeng nyandak teh sakalian dagang batu ali. Tinggal dua deui batu ali nyandak saya satoronton batu ali teh. Mana batu ali? Pantos seet kantor ieu dua deui. Jadi sambil ka mamah bungsu da aya urang Majalengka cenah bade silaturahmi. Heula ieu ragina kudu dicobian heula. Pan abah teh nawarkeun ragina teh ka mamah teh. Nyami tapi asa Korea udah geus dibuka si abah mah. Abah mah di mana-mana ngajual Asup angin lagi Ieu naon. teh murah jigana teh keur abah kabeuceut. Jiga teh murah ieu teh. Nya ieu dia teh keur nagok bari ngadaharan ieu pastinya. Atunya piraku mamah Kokoy. Mami, sanes mama. Ya ieu mah mami. Mami ieu mama karek Sok abang geus kolot pahili bae jeung Mangga wae temen nu tilasna di Mam. Iya. Teh nu sisana kan. tapi kudu diacisan atuh mamah ieu Ya ge. embung ieu mah ulah. Cerita ada saja kan ya. Mamah da ieu teh dana ngamodalna da teu didahar heula ieu teh jago jadi kieu. Bari batu ali sabarahaan. Abah kieu we ambeh terehnya. Geus 1 2 3 4 Bagikeun. nya. Bagikeun. Sabaraha ieu? 1000 geus sing ikhlas sing ridho engkeun saja nama. Atunya meureun rugi abah. Eta. Pan diajak syuting batu rumah Aya aya. di syuting. Makanya di tongkrona Syuting. ge di tongkrona. Ngawi. Alhamdulillah. Aya Ieu teh keur syuting. Ieu teh Allahu Akbar. Ari abah kaganggu. Ai suga teh keur silaturahmi ngalobrol. Ari Alas abah abah teh nawarkeun garinang. He ati tuari dahar can di duitan mah. Eta kan Ngani 5.000. Bah, Pan diajak anu film. bah. jajak syuting. Oh itu mayan aku garinang. Sing ikhlasnya sing ridho bah. Ada kumaha deui. Ai nasib nu geus kolot tiba bodoh we kudu ngarona. Heeh. Cing sok pirangkeun ayeuna. Sak aya namanya. Urang teraskeun we lah kumaha perjalanan mama teh nya. Mama urang teraskeun tadi teh Oh. ka mana Cira? Di rumah Dugi mami ka mana? tadi teh upami Di telepat mah tanjakan asam teh nya. katurunan. Turunan. Ampun, Turunannya turunan Ya mama teh Tadi mah. ya ba turunan seni ti buyutna aki teras bapak teras raka-raka nya panginten Mama Yaya, Mama Haji Senghar, tapi upami ka Mama Yaya Ratnasari mah itu mah guru idola ka Mama Jika urang-urang bernya ka Mama Ayah Ayah Kejora, Pramana Neng Leki, Mohon.
ka Mamah Yayah Ratnasari ka Pikumaha gitu. Ada Mama Aceh teh aya ada Mama turunan sinden gitu. Tapi ka Mamah Yayah teh idola gitu. Tapi alhamdulillah ku aya nama Mamah idola, karaka idola dari idola ka Mamah Yayah Ratnasari. Mama teh alhamdulillah ayeuna teh kapetik hasilna ka ala buahna. Barokah teh Mama. Parantos 50 tahun Mama teh manggung nyinden. Manggung teh. Tuh abah. Abah sebagai 6 tahun dugi ka ayeuna teh tos 50 tahun Mama teh. Anu saya dengan Abah 50 mah. Ai abah dagang naon? Dagang garina. Ada ieu mah dagang sora anu hebat. Abah. Ari Abah mah dagang garina jeung batu ali Mama mah. Nyinden Sora emas. Muhun da kapungkur. Kayak Mama, ai Mama sora emas di mah disempurna. Tadi dia ti koro. Ya abah. Tadi na masakan tadi na bujur dia ti koro aya Abah. Sora emas. Bade di ngadangukeun. Nya Mama mah juga teh nikmat ngadauna ge nya. Tapi ni mah Nyanyi. nya cepil Abah aya ngadang usah ke dieu mah. Kayak lagu naon? Mamah lah karunya ka abahnya sok lagu anu kaseneng Dasar abah sok jodoh wae. ayeuna. Lain sora bibi Itu tuh eta wae. Lain sora bibi nu Oh, Ambeh mikir Oh, gitu. Jika dasar jodoh mah rada ka seureut-seureut. Iya, Seureut-seureut. Abah. Ini Ciro da ai lagu dasar jodoh mah salaresna mah cerita urang sadayana. Sadayana. Sanes Leres, mama teh leres. sadayana teh Leres, mengalami leres. dasar Leres, jodoh mah nya. Kecuali anu kaca rumah tangginya Iya, mah. gitu. Ceu Iroh nikah kasih berarti dasar jodoh. Ai. Kang Dudung nikah kasih anak dasar. Ada acan Oh bujangan. bujangan ken. Oh, gitu. Dasar Abah pemilik. nikah kasih ambu dasar jodoh. Ieu mah dasar Mami, cemilik mama. Mami ka papahna papi. tapi dasar jodoh. Mama bungsu ge nikah ka urang Majalengka. Dasar. Alhamdulillah. Ini Kalau orang Majalengka. Alhamdulillah. Gitu. Aduh, ya Jadi bangga ya. Majalengka. Jadi Urang teh berarti sadu dulur. Tapi teh dulurnya saudara. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nyamperkeun dulur, nyamperkeun baraya. Guru urang saya. Mama, Ya mungkin-mungkin ilmu diturunkeun ka urangnya. insya Allah. Mama sakedik lah asa hoyong dihalang ku mama. Lagu naon Kang Dudung? Sora bieu. Suara begitu. Atuh sora Itu gitu. tuh ya dah. Ayo tadi ladangan di sini. Iya, iya. Kayak misi kumasehan. Apa Kumasehan, nah suara begitu apalna teh. Munu. Sudah bihanut sanes bitu Oh, sanes. anu oh nyatu. Era mun mah dadu abah mah geus parareot. Nyadar. Ari mama teh nyebarkan munung teh sakasiran. Jadi sora gitu, Bah. Anu abah mah geus parareot. Geus bitu jadi rek disebut munut teh era. Geus ngarumasakeun geus kolot. Sampaikan ka mama badal lebet ka studio ribut heula jeung pengarang mah. Eta teh Saya gitu teh. teh ka dieu masuk Oh, dari pasian bocoran bahwa mama dari pasian lagu baru Surabi Haneut. Oh. Jadi masuk teh studio siap. Da cek teh nah atuh bener teh teteh teh dibere heula bocoran latihan heula da teteh masuk alus kene langsung teh Eta teh saharita mama. Oh, saharita. Naon judulna Om? Cek teh tanya ka Mohon. ka bos teh Bapak Gunawan teh. Surabi Haneut cenah kitu. Oh, Surabi Haneut kumaha haleungna cek teh kitu. Mohon. Terus saya oh ieu na teh Aya. pengarangna teh nyanyiana kertas sacuwir. Teks teh. Tekna mohon. Anjeunna ti mamah lebat di studio anjeunna di ditu tukangeun studio. Kumaha cingkang hari Surabi Haneut. Ai. Aduh akang mangga cobian Ai, cari ya. gitunya. Badag munung. Ai. Nyebut munung mah mau. Keur mah teteh mah dah heula banyak keur budak kene. Keur mah teteh mah munung badag munung asa nyebutan sorangan mu. Pas saya jeung kok cenah. Badag munung ya. Cenah atuh da pantas ya ku teteh mah pokona teteh mah centil. Pasti ieu cenah kajiwaan cenah. Atuh da embung nyebut munung mah. Bae mah teh nyambung gitu. Aduh teteh cek bos teh. Da cocok di teteh mah cocok gresok. Kela kurek mikir heula nya nya cek gitu. Lamun ku teteh digenti jadi badak ngadungkuk da ngewa. Badak ngadungkuk. Terus ini sangka tai muning cek nya ngadungkuk mah. Sok lah mengalahkeun bae badak munung lah cek mah teh. Jadi mama Anu teh halus. Ternyata meledak pisan Gara-gara munungna. Munungna. Jadi kami pas mama keluar, "Mama, eta cenah Surabi Haneut anu munungu." Oh nya cek teh curhat teh eta pelbah eta na pisan. Nya nu resep. Mama, heula abah mah teh asa
urain ngadengun kitu teh. Enak malah teh ngadaukeun sora daripada mahukeun alima teh abahna kapau. Mending lehan we abah mah. Ayo naon abah teh atuh Kolot. tapi kamu Sora nya. juga beladuk. Da eta geuleuh di batas romi ngabeledug. Kemana ngabeledug mah nya da ngabeledak Beli lawan anu mengandung bom we. Anu ngabeledug mah jabong beledug. Eta anu beledung. Aing Geus, mama aya teh mah abah mah hoyong sora kabadug we geus eta bela. cik mah lah orang turut ke Ya. terus Ya. Tapi ku mama di ieu Joget. sok joget bah. Ulah elek. Di HP heula ieu mah HP kudu ke jadi loba aya. Musikan meureun. Nya musikan heuh. Sok kayak ku mama. Mama puntennya ieu daripada ieu. Kokosehan mama karunya. Oh di Majalengka sedih deh. Sok. Sok. Abah. Udah ai can nyanyi mah nya abah kudu joget. Ada joget dibalakan ku joget. Karena gogola di ditu biasana oge. heula ieu abah jogetna bari kumaha heula teh lieur. Nah bari ngadapan. Dari nangtung atuh. Bari nangtung abah ulang udah ada bae. Nangtung panjang kumaha Kududung, katepon. kududung dia baturan ya. Tah jeung Sok, dudung kurang ditabung wae. besekan ieu. Kudu nyanyi heula mamahna. Sok. Barengan. Mami ngeprokat dia Sok, tumplang katanya. Siap. Siap. Hiji, dua, tilu. Tak Kang Dudung goong nya Siap. tumplang. Abah sorangan joget. Gong. Yes, Tumplang. Oke, siap. Tumplang. Dia ngeprokat. 1 Hiji, 2 3. dua, tilu. Gening mama, aki-aki teh pinter joget. Bakal ngaku. Abah teh baheula teh pernah juara joget sanaon. sakabupaten saemreng. Teh mama sakabupaten Cirebon juara kahiji. Dupi ieu teh tadi teh perjalanan mama teh terus mencari umur. Parasan abdi sakti di Majalengka. Hoyong itu tah. Sukses. Balas ke kapayuna lah. Kumaha dasar Ya kan kieu nya Kang Dudung abah mami teu biro. Upami urang hoyong sukses. Janten tingawitan latihan mamah mah nya tinuju alit teh. Tarawakan ningali duit. Janten upami urang karek tiasa ngalagu salagu 2 lagu wani piro. Kan budak ayeuna mah Leres. Panyakit teh mah, panyakit. artis karek tiasa 2 lagu wani piro. Banyak Bari kebayang jeung laguna tapi. oge karek kudu bisa gutak Iya, ditanya. kita. Hari mamah mah kapungkur. Mama. Aya rombongan di dieu teh nya kapungkur mah Gending Kawangi, rombongan Mang Ita. Terus di situ raja aya rombongan Makarna, Bangreng zaman Bangrengnya. Tah upami bade mangung teh anjeunna teh heuda mama budak leutik meureun nya tara diajak, tara digaji. Justru mama anu norojol kieu. Mang iraha mangung ngiring, mang ngiring. Jadi mama teh ini inisiatif sendiri. Mama kan kieu pikiranna walaupun mama budak leutik tapi geus ngarti lamun mama lamun abdi nyimimi banyak nami mama teh. Lamun abdi latihan ngahaja kudu ngariungkeun gamelan nyanak itu ieu sagrup Sabarahaun. nyuguhan kudu ngongkosan nya. Beres. Makanya zaman baheula mah kan teu aya mobil teu aya motor atuh. Barabek Ka mana-mana ke mangu teh neklat mami zaman Dari bayar oge ih puas teh nya. Tah. Puas batin teu dibayar. Jadi mama mah sok kieu mah ngiring mangung. Nya tuh ya tiap nyi bungsu tah teh ti leutik da budak leutik meureun geus mantar efek teh. Tos di panggung teh heuda mama mah saur si aya kejora namanya Ramana Neng Lesti. Mama mah cenah tara cicing mun nyinden. Tanya mama tinggal mitan ke Banggadung ge sok geus blaktuk-blaktuk gitu nya. Nya janten meureun budak leutik bisa nyinen meureun nya jamani meureun geus lincah bisa kikituan meureun gitu. Jadi aya sok ciri khas. muhun, di sok walatireun anu ngaribing teh kapungkur mah teu zaman saweran. Kapungkur mah namina teh Amplop. sanes amplop cenah
Gitu tak asana ieu cenah seper. Zaman mama seper seper. Wangtip bentuk ieu jar dede. Tapi zaman baheula mah seper nyebatna teh. Lamun ngibing blok kok ngarunaon blok. Ah cenah karunya ieu keur tukang kenang gitu. Ah karunya tukang rebab gitu. Ah ieu cenah si bungsu budak leutik cenah alus nyindena. Jadi kapungkur mah kabagian sadaya. Kabagian gitu tata. Terus gitu mama teh tasuk dikembangkeun sapeut wong ieu teh baheula teh sok kengeng geuning artos anu bareureuh 100. Baras. 100. Mama teh sok pada ieu teh pamasihan seper teh baheula mah seper. Atuh sok kengeng di malamar 500. Mama Ratusan anu beureuh. Mbak. Meni atoh isukan rek beli baju. Mama teh kitu nya ka pasar. 500 teh mah. 500 teh. Sudah zaman itu mah zaman normal. Saset teh kengeng acuk zaman korsekan baheula. Acuk korsekan atanapi korsekan namina teh nah pokoknya mah kandal gitu pinnyod. Ya korsik Korsekannya menang acuk geus Tadi beureuh mah anu Street ayeuna mah street ayeuna anu mah kecet korsekan cuman mama teh sok gitu pami anjing teh sok papa da teu aya motor teh mobil paling keretek baheula paling gayaan teh mapai solokan ka mapai balong ieu jamur mama mah dia sok kompres we kasih turaja ka pasar bu meser acuknya sok cenah nyai cenah kitunya suruh mak-mak nu jalan meser teh acuk beureum karena sepet ieu keur manggung engke cenah kitunya tah aya deui nu rek manggung mun tapa Magita disebutna teh pingpinan mang iraha manggung cenah nya bungsu cenah ke tanggal sakitu cenah mang abdi ngiring. Jadi meureun budak teh nya kararunyaeun pimpinan ieu budak teh meureun naon manter nya. Keun bae mang abi mah teu dibayar ge bae kitu. Mah teu dibayar ge asal abi mah dicanak. Lillahi ta'ala nya Ya emutan mama latihan. Secara tidak langsung latihan di panggung, jaba wanter, jaba budayanya mental, jaba wanian, jaba mamah teh menang duit. Nyawernya. Tah terus upami sinden teh onah mah mamah cenghar, mamah Haji cenghar terus jago eta mah anjeunna mah janten upami nya tos kayak gaji lah zaman hari teh 1.500 zaman baheula mah agung 1.500 nyari masa juta setengah anu mah mun ngawih teh kieu tah ieu raka mun mamagahan teh kieu kacang asin kada ngomong mama ai cenah mama kacang asin gitu jujur langsung we centil ai cek raka teh kanu tongol teh kan hadana teh dibekok asin sate di uyahan asin sate di uyahan gitu blakuk udah biasa ngopa tak uyuhan ku ningang ogenya kan gamelan nu tatabuhan bari jeung kahariring dina boong dina bujur ada bos sagala eta campur mama ceplok leres teh naon mah tah aya kitu teh cenah efek teh aya nayaga anu sinisnya dasar gameureunnan terus sarwa nayaga ge nya mamah teh keur kikit kuadera ka mama dirojok ta bujur ka ku ieu ku panako teh cenah tong cenah bupati nu rek joking tong ku budak leutik ari mamah teh merong bari cari nafkah aduh cerita eta si gelo teh meuli ulah dikawin keun bae cenah da budak ieu mah bener ngawihna oge cenah kitu nya lanceuk mamah teh mah cenah teh mangunangkeun bae we cenah da halus budak ieu mah ngawihna bener cenah tapi mama ya terus aya bakat ya kata-katana bener cenah kitu aya teu ti leluhur ai bae teh mamah teh cek mamah teh kieu di jalan teh gulung si eta cek si amang eta aki eta mending ulah abdi ngawis teh mending dirojokan lah cek abdi ku payo ku kapan aku karon teh teuingeunna mah mending keheun ayeuna ge anak teh nyaho ayeuna mamah jadi sinennyaan nya jadi artis jadi aya keneh nu ngarojokan aya geus ngid aya mah gebuk geus aya geus ka itu ka Sukabumi janten inti nama berarti urang teh kada ikhlas janten ulah ningali duit ulah wake wani piro jadi engke tingalikeun heula karya urang tingalikeun ka bisa urang ka wanter urang tah geus kitu mah geus jadi duit budak-budak urang eta duit budak-budak urang Ayeuna teh di channel Agung oh ieu teh urang teh tayang teh di channel Agung di Majalengka kada irap mama oke di Mang Agung suge tayang tuh tingalinya nya Halo, si Bandung channel dadah halo, si Bandung channel raya tuh teh liat oh iya aya
Aya Bungsu Bandung channel. Alhamdulillah tuh. Ya, Pan ya. kurang biasa Biasa, dengan biasa. di channel Mama SBBB, Bandung. si SBBB. Alhamdulillah. Mahi, si Mahi SBBB. Aki lain hoy, wilujeng ki mohon ta. Aya kene Alhamdulillah. atau soe heula. Mama hapunten ieu teh sanes Sanes bade kirang kumaha somanya. ada ieu teh. Aduh, teu karaos waktos teh. Da urang teh geuning aduh aya awal aya Akhir. Hoyong nama seueur kene. Mohon ieu teh masih betah Mama. Masuk. Masih betah. Kayak sayang 2 jam. Sur, sabaratus juduleun Hatur nuhun ka Mama antos ngagentrekeun perjalanan kahirupan Mama. Baik Oh, beuring jantan itu artis. sampai kayak terus hatur nuhun oge eta tipna Mama. Rek ku abdi sadaya sapara kanca bakal diemutan eta Mama. Insyaallah ngaburu majeng. Pidoana Mama, pidoana sidang abdi sapara kanca Agung Studio Nuhun. nuju ngajajal ayeuna teh keur naik. Karintis. Oh, karintis. Mudah-mudahan sing aya ieu na. Mama, pidoana ti Mama nya. Amin, mutu sok sing Guru urang sararea itu kahate. pokon mah kitu teh mama tim mah ulah bakal wani piro. Siap, siap, Kalau Mama, singalikeun siap. heula karya. Mohon Mama. Oke. Rezeki mah Tur ke Kena mah antos budak-budak ulah. Siap, siap. Gitu. Nyata segitu we Mama hatur nuhun. Kalawargi sadaya abdi Mang Dudung Abdi Ciro. teu karaos. Ieu Mami Kokoy. Sarang. Abah aja. Tah, Mama bademu. Bungsu Bandung Mama menit tadi Bungsu sebut. Aduh, bintang tamu Mohon hatur utama nuhun Mama Bungsu. the legend mohon. Terus kumaha Kang Mohon. Bungsu? Nya dicekapkeun sakieu wae. Hapunten bilih aya kalelepatan kaluluputan anu Sami-sami. pisoledat tina letah abdi sapara kanca nuhunkeun dihapunten. Sami-sami. Abdi permios sapara kanca sareng Mamah Bandung. Mohon sami-sami. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dadah.